kurang tarik kita namanya kemarin jawabnya ibu orang terbiasa kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu jauh dicundukna nu anggang didatangna kiwari dugi ke wanci. Urang susu di puhuna, urang buar di akarna. Lar upacara adat pengantin wisuda SMK Negeri Hiji Leles sebagai sejak Dika Wita. Alhamdulillah ya urang ayeuna alhamdulillah aki mah itu atoh ati kunaon atoh aki mah atoh alhamdulillah ayeuna ieu biasa graduasi deui itu biasanya mah deui SMK Negeri Hiji Leles sok sanaon dina kayaan saberdos kieu alhamdulillah gitunya dina dangeun ayeuna mah mohon gitu urang teh salila 45 tahun gitu leres tengayakeun sapertos kieu mohon cik teh naon tong lami teh iki panas di urang kawitang ayo ya tasyara goongungkungan aya naon alah aya naon Bapak Hendi mendingan karageman ke keramaian Pak Usai arena mare serang katawi jauhan sawer Pak Hendi tasyara bohongkungan aya naon aduh aya naon tasyara bewara tasyara bohong tanggara jeung bewara ayeuna dugi awanci nu paeut kadeudeuh ayeuna parantos rawuh ayo urang jajabkeun ku doa urang sadaya mugi tetap laksana bakja asih rahan iya. Aduh parantos Patawis Bapak KS Bapak Yudi SPD MM Bapak Yadi Setiadi SPD MM alhamdulillah gitu ya. Aduh berkat kerja keras sareng inisiatif sadayana Bang Indan ya Bapak komite sadayana tamu ulama sadayana alhamdulillah biasa ya ngawujud sampun aki apunten manawi katamu saha sekedap antosan heula watubut kasalira sejak nyebarkeun bewara kasada ayana sampun aki apunten tuatna ngalut gelapring miang gerak papakeun tergenting gerak ramekeun bor payung gerak bukakeun bor payung gerak bukakeun bor payung gerak bukakeun
Siap pokoknya. Alah. Aduh, aki bener dengan syangke kepanasan PKS. Aduh. Mohon baradas katawis alhamdulillah. Ki, enak mending ae gerwan wae. Ih, ari aki ujung-ujung bereng weh gitu. Sanuk-sanuk heula. Aku isin tuh ai Bapak KS, Bapak Dr. Anisyadi Setiadi MM parantos aya nantosan. Naon itu teh yang cerita? Ih, anu sok lieu kemari parantos nyarios jeung geuning. Ayeuna sapi ayeuna sarewayahna pangdegungkeun ibuna. Gitu. Oh, itu Weh, naon atuh? Degungkeun mohon. Isi aku ayeuna ini dipayun parantos aya tuh Bapak Nandang jauh hari SPDMM. Iya teh Bapak KS Bojong Bicung gitu ada yang nama. Pada di sawah aku Bapak. Iya, atuh di sawah atuh ini. Aya Bapak KS si Daun oge aya Bapak Sudirman SPD MSI. Aya oge ini ya. Saha. Ayo Bapak. Aya di sana. Hanya dia. Aduh, di mana tadi ini? Karena dari antara jantung hati tempat bermain, tempat curahan hatinya. Entah bagaikan kayu basah dimakan api cemburu, api kering hanya membara. Kabarkan Ayah Bapak Kades, Bapak Kades kameran, ayah Pak Asep, Bapak Heri mohon. Si alus ya, si alus. Jadi awet sini, awet. Mohon, ayah Pak Hendi gerek. Ku tahu Pak Hendi. Ayo ku jauh dia, asal taruhi.
Asep, Asep.